masuha ieu mah. Bener mana beakeun? Heeh, beakeun. Aduh. Ya. Manuk ke kabur aingnya. Mana ini. Aing ini. Kawan si Ucilnya aduh teteangan nyapekeun pisan. Duit 50.000 kalakah di bawahnya. Nyaho rek kaonangan urang teh duh aing mah. Kaburu sepi geura beakeun geura satena geura di nu hajatna geura aduh. Aya wae. Ih, hayang kopi geus mandi teh. Jauh ka warung rek meuli teh. Si Ucil eueuh datang. Si Cecep eueuh datang rek nitah teh geus we cicing di dieu ngalamun we. Mau uta kalakah cacak wak wae aing mah. Neangan si Ucil can kapanggih aing mah. Heeh, da eueuh ka dieu si Ucil teh. Kamana atunya duit 50.000 kapaningan urang keur ka ondangan kaburu beakeun satena jeung dahareunana di nu hajat. Hariwangnya si Ucil. Kau kumahanya atuh kau boga teh nginjem heula 50.000. Boro-boro gajihan ge acan. Nah ka heulaan ku batur terus karajihan dina FB Pro. Nya. Gajihanana utama ti dinya we ti barudak lah. Ketang pangutama loba cadanganana. Boga budak dua garawe. Dan hiji security, nu hiji boga mobil nyupiran. Alhamdulillah. Can utak kamari gawe. Alhamdulillah di kitu teh mah kitu. Nya kitu we motonya talatanya abi rek sugan bisi ka kebon si Bahuken. Biasa sok ngimbang kadinya. Teangan lah dipikir ngalamanuk naon teh da si eta mah sok kana manuk ayeuna mah. Ngalamanuk bari jeung teu bisaeun gerak kalakah dibeberik manukna nya heula lompatan halalibar. Da manukna manuk leutik atuh coba lamun manukna nu gede mah ditewakna babari nu gede mah. Nu gede mah bagian mah uta eta manukna. Ai ieu manuk piit. Iya mah uta. Jangan si Ucil. Kabon beureunya neangan manuk ieu mesti kana mah. Kamananya si Parkucil jeung Pak Beulit segala itu kenur pamolas hayu kenur hungkul paulit kana suku dia aing mah aya we kucing ngalamanuk teh jauh-jauh teuing Gagal aing ngalamanuk teh lah. Gagal we. Ieu geuningan ari maneh ka mana wae ieu Manuk gagal teh. ka manakeun duit urang 50.000 kamari Beak. pake naon ieu maneh beak Wi rokok teh ya, wi mahmun ngelapa teh. pantaran kieu beuki ngarokok aduh ngabangkrutkeun masuha kieu mah mana beakeun Beakeun. Aduh. Ya. Awas Cep ya sekali deui ya. Awas ya. Aing mah sengal jadi pegat aing mah awas ya Ucil rasakeun bejakeun ke masuha sia minta ganti rugi urang aing mah tiri gantian ku urang awas ya.